Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana anu mika resep atau mika cinta karena dongeng Sunda garapan sim kuring manggina marah. Sahabai di mana bae alamatna bonu caket nam tebihna kumaha ramang sadayana wargi. Pamugi bae sararehatnya sehat jasmanina oge sehat rohanina digambitkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atau nabi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar kusim kuring siang kalian ungi. Wargi sadayana anu ngantos serius dedemit Gunung Kalana. Karangan Iliksa dinten ieu nyata bagian ka-13. Hanca urang katunda bagian anu ka-12 urang nuju nyarioskeun obrolan antawis Mang Sarmawi sareng putrana si Opang anu diobrolkeun masing ngenaan pocong teh nya wargi melalui saksian ku Bi Uti tah sareng anu sanesna. Kumaha lajengna carita mangga ujung ngadangkeun datang-datang landung pang beberah mana. Bari ting peledug udud teh pok Mang Sarmawi nanya, aya nu rek ditanyakeun tapi hareupeun batur mah teu wani bapak teh. Cuk Mang Sarmawi, perkara naon Pak? Eta basa bapak moro pocong da sidik geus beunang ku bahat mah. Terus dilepaskeun ku Ujo kabur deui pocong. Terus diteangan ka mana-mana. Nya dina hiji poe manggih anu ngaleut. Oreng teh urang cangguang cenah. Tapi pocongna teh bet jadi tangkal cau. Cik kumaha eta teh tah. Na bet kitu tah. Malah baat mah oge pangna nepikeun kang ngamuk teh dume pocong nu dibawana teh jerona teh tangkal cau. Si Opang harita nyerenge seuri bet asa diingetan ras inget kalobana jeung lobani anu tangtu ayeuna ge nutur-nutur keneh teu ditarik teu ditakon. Ulah heran Pak sanyana eta mah dihaja ku abi bongan jiga-jiga rek ngagokan ka abi sarta bakal pipaseaeun nya nitah lobana sangkan nyiptakeun pocong memalihan Pak. Cuk si Opang, oh paingan atuh tapi saha lobana teh pan urang nagara sabakancana teh ya. Sobat Aki Jaladri anu kungsi dicaritakeun ka bapak nya meureun paingan loba nu aneh loba nu teu kaharti ku akal eta meureun nya lobana jeung saha hiji deui teh geuning lobani Pak tahnya tadi ulah pohojang kudu nganuhunkeun kana boga jasa teh sabab ku nganuhunkeun wungkul oge eta teh hiji panghargaan ti urang hiji tanda yen pengorbanan maranehna diajenan ku urang ikan tenan Pak malah mah kenkelah peuting rek ditepungan atuh sejabina ti kitu na Widi enjing mah bade ka Citimbun heula bade nepangan Aki Jaladri. Cik si Opang manehna jadi inget ka akina anu aya di Citimbun. Puguh we penting eta teh. Tapi duana sakalian. Bari nganuhunkeun kana jasa anjeunna. Malah urang jeung bapa we sakalian lah engke nya. Ngara naon engke dina prakna kawinan Aki Jaladri bisa ka dieu. Tak kitu sae atuh Pak. PKI-na mah leureut heula ka dinya. Atuh geus kitu mah anak jeung bapa teh leureut heula lantaran kacida capena. Si Opang ngagoledag ditepas ngagoler bari niis. Ari Mang Sarmawi mah turun kaburuan alak ilik ngaroris bandana bisi aya nu perlu dibenerkeun maklum lila as ditinggalkeun tea. Peutingna si Opang nyambat lobana jeung lobani katut kipatih tiluanana ting torojol datang madep ka si Opang. Nya harita si Opang nganuhunkeun kana jasa-jasa anu tiluan sarta dititah balik heula ka nagarana. Jeung dijanggian sangkan engke dina hiji mangsa daratang di Kacinaringgul dina waktuna si Opang kawin. Sanggeus reng saetu yeuna las tilu siluman teh leungit. Hiuk aya angin ngagelebug jajab tilu siluman ka nagarana. Si Opang kacida bungaheunana lantaran diparengkeun bisa wawuh jeung bangsalana mut cenah nu kabeneran balager bela satia beunang dianalkeun. Heuleut 2 poe ti harita Mang Sarmawi jeung si Opang ngahaja indit ka Citimbun
malah manu tadi narek duaan teh biuti ge jadi milu dayang tepung jeung Aki Jaladi. Sadatangna kalembur Citimbul kumpul ngariung da kaparengan Aki Jaladi teh nyaba. Aki Jaladi teh nyaba nyampak aya duana, teu nyaba maksudna. Aya nyampak duana nage. Uguhe sarerea bungaheun. Sor susuguh cau muli 2 sikat, wajid sirsak jeung kulub suuk. Sabada si dibagiakeun, pok Aki Jaladi ngamimpian nyarita. Aki teh bunga taya papadana. Lantaran jalana ti si Opang, nu akhirna hubungan kulawarga antara Aki jeung Jang Mawi lancar deui. Nuhun. Hidup aringet keneh kakolot, ngantengkeun tali silaturahmi, ngadeukeutkeun mimitran, eta teh penting. Sabab silaturahim teh ku Allah oge diparentahkeun. Sing sahaja manu megatkeun tali silaturahim eta sarua jeung megatkeun rejeki, megatkeun rahmat pangeran. Ceuk Aki Jaladi dariana keur leres Aki kahartos pisan. Atur nuhun kana piwejangna. Ade sing apik jeung taliti hirup teh. Malah mah Aki mah alah moal bosan-bosan yang ngelingan. Kade dina enggoning hirup kumbuh di alam dunia. Unggal poe burang jeung puting, unggal usik saban ngarenghap ulah poho ka Allah anu Maha Kawasa. Sabab hirup urang paeh urang usik malik burang jeung puting eta kabeh kagungan Allah. Lumata kasida teu benerna lamun urang teu inget ka Allah. Insyaallah kasing saha nu tetep eling ka Allah bakal dipikaeling ku Allah salawasna. Jeung moal karasa burat hirup teh, moal karasa burat. Sabab bakal tumamprak sadrah tumarima menang kabungahan syukuran, menang katunggaraan sabar tawakal. Tah kitu Jang Mawi, oge kitu deui ka hidup Opang. Kahartos ki hatur nuhun ceuk si Opang harita. Mang Sarmawi kacida bungaheunana, atena asa regreg lantaran aya keneh kolot nu haatna kalingan. Atuh geus kitu pok deui Aki Jaladi tumanya kumaha perjuangan hidup teh Opang. Aya hibar pangdoan Aki, dia Aki. Maksad sareng tujuan abdi kahonta dikabul ku Nu Maha Agung, diijabah ku Nu Maha Kawasa. Nyimas ridih teh parantos salamet sarta Ibu Ramana jadi bager ka abdi teh. Ceuk si Opang. Nya syukur. Jadi kumaha atuh ayeuna. Nu mawi pangna abdi enggalna pangan teh kahiji sedia nyangakeun silaturahim. Katarima ku Aki ge. Kaduana ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi piwuruk sareng pidoa ti Aki. Duy ka abdi tiasa ngahontal cita-cita. Atuh salajengna dina waktosna abdi nikah oyong kasaksian ku Aki. Dedengian tere kawin. Iraha Opang. Aki Jaladi marah mah ibungah bari jeung nyarenge. Dinten sareng kapingna da can ditangtoskeun ki. Bener eta teh Mawi. Leres ki kitu pisan maksad abdi ge. Ceuk Mang Sarmawi bari manggut. Kutan tere kawin nya Opang. Yang geus bisa nya. Budak-budak kene. Ceuk Nini Jaladi satengah ngoconan. Wah, Nini tena make nanyakeun bisa antun. Hari ini baheula umur sabaraha taun na kawin. Ceuk Aki Jaladi. Nyawa teuing poho deui da harita teh basa tangkal caringin kurung runtuh teh tah. Nyawa taun sabaraha teu inget. Ih, dasar pikun yeuh Nini. Baheula mah Aki jeung Nini teh ngora teuing. Kawin teh can meujeuna, can manjing umur. Ayeuna mah ulah kitu utamana kanu ngarora kawas maneh Opang. Kudu sawawa, kudu geus cukup umurna, ulah kawin ngora-ngora, kurang hade eta teh. Ceuk Aki Jaladi. Raraosan mah abdi teh tos cekap ki ceuk si Opang. Oh nya syukur.
ari kisawawa mah. Eta kumaha Nyi sami atau sawawa kajeun ari kitu mah. Tapi mangkade nya kawin teh da teu babari. Kahiji kudu boga bekalna, boh bekal harta banda, boh pangarti. Kaduana kudu boga tujuan, kudu boga rencana supaya ulah sahayuna. Katiluna kudu dilarancang, direncanakeun boh garapan, boh kulawarga, anak ge bisa direncanakeun ulah loba teuing 2 we cukup. Cek Aki Jaladi bari seuri kahartos ki perkawis kulawarga berencana mah abdi ge tos terang. Da sering ngobrol sareng Pak RT, malih sareng anu sanes-sanesna. Hanya syukur atuh. Tapi aya hiji deui Pang. Rumah tangga teh ibarat rek balayar ka sagara nu tanpa wilangan legana. Di tengah sagara bakal manggih rupa-rupa kajadian. Boh nu amis, boh nu pait, kumaha we balayar di laut. Jadi moal salilana tenang, moal salawas nangeuna, sawaktu-waktu masuk aya nu matak ratu jajantung, kadang kala matak cilaka. Angin tea, ombak tea, hujan tea, atawa naon we. Lamun diibaratkeun kana kapal layar mah layar soeh, parahu bocor, mesin mogok, atawa naon bae gogoda panghalang anu lumampah. Tadina rumah tangga ge kitu, moal salilana senang jeung gembira. Lumatak ulah mikirkeun kana kasenanganana unggul, kasusah jeung kasulitanana ge kudu dipikiran di ayeuna. Sing kuat iman, sing buleud gayakinan, sing pageuh patekadan. Mun urang boga tujuan, najan ditarajang ombak jeung angin gede ge kudu terus maju pantang mundur. Bari tetep iman ka Allah, ulah besenan usaha jeung ikhtiar, sabar bari jeung ngadoa, tawakal eling ka Allah. Insya Allah gogoda jeung dodoja anu sakumaha beratna ge moal matak ngaruntagkeun rumah tangga. Tah eta nu penting majalu. Hatur nuhun Ki, katampi kateda pisan ceuk si Opang. Geus siap hidup. Parantos Ki kade da dodoja teh tara kanyahoan datangna. Bisa datang di luar, bisa datang di jero, bisa ti gigir, bisa atuh ti tukang. Tah nya kurang-kurangna awas jeung rancing geus mah balai eta teh. Kitu ceuk Aki Jaladri. Insya Allah Ki abdi tos siaga ceuk si Opang. Syukur-syukur. Atuh saterusna kade ulah poho ka kolot. Ulah lali ka Purwadaksina. Kudu terang kana bibitan. Cek urang kota teh mah jangan lupa daratan cenah. Sababna jan geus meunang kasenangan di laut oge, ka darat mah tetap kudu inget. Pan urang teh indi teh ti darat, jeung bakal mulang di ka darat. Tah ibarat kitu Opang. Ceuk Aki Jaladri. Si Opang tengget ngabandungan hatena bungaheun aya nu mapatahan teh. Sabab bapatah jeung pituduh leuwih gede ajena jeung tibatan dibere duit. Bang Sarmawi jeung Bi Uti oge ngarasa reueus lantaran ka si Opang teh aya nu mikanya, aya nu haat mapatahan, makelan ku ilmu pangaweruh pikeun dijadikeun obor dina mangsa keur lumampah nyorang jalan kahirupan. Sanggeus wareg ngobrol ngaler ngidul, sarta si Opang geus nyaritakeun pangalaman dina ngudag-ngudag Nyi Mas Ririh, akhirna tiluanana amitan da moal meuting sabab melang ka imah. Nini Jaladri nitangendong sono keneh basana, tapi Mang Sarmawi jeung Bi Uti keukeuh hayang balik, atuh najan burit ge bral miang ninggalkeun imah Aki Jaladri. Cag urang tunda heula. Urang malikan ka tukang, urang nyaritakeun ayeuna Haji Hudori anu meunang ka nyeri ati asa diwiwirang, asa dicacampah ku Juragan Jaya Subita. Nu tadina raket nyoba, malah geus rek jadi kulawargana, di akhir bet jadi ngamusuhan. Samulangna ti lembur Cinaringgul Haji Hudori teh namprak di imahna.
gering batin gering awak, leuheung nyeri sirah jeung punduk urut bah atma bisa diubaran. Tapi lila mah maju ka cager, oro kaya gering ati nyeri hate mah hese arek lipur. Gancangna carita sanggeus sabaraha poe aya di imah. Aji Hudori teh geus jag-jag deui mungguh jasmani mah sehat, ngan jadi begang sabab sudah kana dahar hese kana sare. Ceuk paribasa teh mah sangu asa catang bodo, bener sangu asa catang bobo, cai asa tua kembali. Mun peuting teu waleh rungsing, mun beurang sungkan rumingkang. Kana usaha geus pokho, pipikiranna muter, neangan akal da tetep hayang laksana ka nyimas lirih. Nyadina hiji poe sabot para pembantuna eueuh, Haji Hudori ngahuleng sorangan di tengah imah. Kayaan asa sepi jempling, re combrek itu teh mah pantes. Imah gede nyicingan saeutik, kata tanggana rada anggang da kahalangan ku pakarangan teh. Hawar-hawar kadenge sora hayam jago, tapi teu matak jadi panghibur. Hate Haji Hudori anggar kuat, marung kawut mata pusing mata krungsing. Renghap narik napas jero, terus tanggah neuteup ka langit. Tapi nu kasawang lainna langit imah nu geus lobaramatan, tapi kajadian di Cinaringgul. Kacipta deui kagambar deui, ngolebat dina sawangan, nembrak atra dina ciptaan. Nyimas lirih anu geulis tur manis, awakna sampulur pikabitaeun. Nu tadina geus pahit pasini rek dijodohkeun jeung manehna, gara-gara saembara betrek dikawinkeun ka si Opang. Mereka cipta deui, basa rek nampiling si Opang peurup mani geus garetek ateu. Asabek nampiling si Opang, tapi akhirna bet manehna nu jadi korban gara-gara bah atma. Ulang ngajar. Naon hubungan anak eta si Atma jeung si Opang. Nah jadi aing nu cilak. Goblok deh. Si Opang nu kudu tanggung jawab. Coba wak aing jadi rusak. Rencana burak balik. Janji pas ini ente ngajaudi, ngajani. Si Jaya Subita deh. Kawasain kolot. Nabot lancarin ciluncat mulang tah. Nabot tetigin kana janji. Ente saat dia kana ucap. Awas ya aya bari tungan anak sia. Kitu ceuk Haji Hudori anu keur katumpakan ku amarah. Hatena teu bisa tentrem banget ambek ka cidangewana ka Juragan Jaya Subita. Jeung Haji Hudori nangtung terus selimpangan di tengah imah. Sakapeung manehna tungkul. Sakapeung tanggah limpang bari ngagandong leungeun. Bosan lilimpangan reg eureun malong kaluareun jandela bari nangkeup haribu. Ngengkadengel di omongan Juragan Jaya Subita basa nyebutkeun yen Haji Hudori teh ngan ukur boga kahayang, ngandal-ngandal tanaga batur. Saeutik ge teu aya hojah pikeun milu neangan. Kan Nyimas lirih, sakitu batur pahibu teh manehna mah cicing bae. Wargi sadayana anu jeung ngadangkeun ieu dongeng Sunda tanapi carita Sunda garapan simkuring Mang Dina Mara. Saha bae di mana bae alamatna, bawa nu caket nan pebina. Widi jeung ngadangkeun ka sadayana eta ngetang landong Pang Brahmana. Harus sekali deui simkuring nguningakeun ka wargi sadayana anu bade ngadangkeun dongeng atanapi ningali dongeng Mang Dina Mara dina YouTube. Tingali bae dina channel asli Mang Dina Mara, nyata channel @mangdinamara nya. Sakali deui channel @mangdinamara. Eta dongeng Mang Dina Mara anu asli. Namun kada ditaliti di wargi upami dongeng dina channel Mang Dina Mara anu komentarna dibuka, tah eta anu asli wargi. Pilih aya anu ditutup komentarna, tah eta hasil bajakan rambi palsu. Pembajak masih aya wae ya warginya. Duga naon eta maksudna gitu tah. Atur nuhun wargi sadayana nya kumaratosanana wargi sadayana sakali ngaturkeun nuhun. Kogituna margi mangga urang ngajengkeun carios Dedemit Gunung Kalana. Bagian anu ka-13 kanggo dinten ieu wilujeng ngadangkeun dugikeun karengsena. Bareng inget kadinya hea bahatena panas omongan Juragan Jaya Subita aya benerna. Tapi apan saembara pokal manehna jeung manehna anu sanggup mayar hadiahna. Tapi aina bet kieu jadina.
atuh kalakah nambahan ambak pikeun Haji Hudori. Ieu mah katurugat utuh ieu teh. Bapana gejul anakna gelo. Si Opang gulang ngajar eta. Baat maedan awas ya. Isuk jaga di geto aing bakal ngayakeun balitungan. Ceuk Haji Hudori koloyong kata pas gek diuk dina kursi ngadayagdag bangun tumanina. Kawas nuker senang-senang padahal hate mah marung kaut. Parat nepi ka burit tulang jentul mikiran bilampaheun neangan jalan pikeun baritungan jeung musuh-musuhna. Repeuting can manggih jalan goledag dina kasur numpuk kalah hareudang bayeungyang kadaharan ngabarak dina meja meunang nyayagikeun bagawena teu direrete-recatan. Tungtungna koreja tarita hudang deui leos ka tepas. Parat ka teras gek diuk dina kursi hoe. Ngahuleung ngalantung sorangan di buruan poek. Langit rada angkep. Taya bintang nu tembong, jangkrik reang di sarada. Patembalan jeung baturna ti kajauhan kadenge sora kohkol ti garduh rondak. Para pagawena harita teu aya anu wani ngaganggu, teu aya anu wani ngalalemu, mana komo lamun mapatahan. Kabagi sieunun atuh sorangan we Haji Hudori teh ngagugulung kabingung miara kasusah, teu aya anu mantuan mikir. Hayang ting aya jalan ieu. Kumaha carana pikeun malas kanyari. Bari cita-cita laksana. Ceuk Haji Hudori ngomong sorangan terus ngalamun deui teu mikirkeun kayaan awak nu kaanginan, kaibunan, hawa beuki tiis, reungit barang ngeong teu dirasa. Cag urang tunda heula. Dina waktu anu sarua, harita teh di sisi lembur aya nu ting juringkang tiluan, make baju hideung. Can pati sidik rupana, can awas tangtunganana, da bubuh poek jeung pakaianana sing sarua hideung. Jeleng juringkang reg eureun, kadenge ngorosak lalaunan, jempe taena naon. Geus sila juringkang aya di nu leumpang terus ku kuliwedan kanu suni neang anu paroek. Akhirna reg eureun di hiji tempat diuk ngariung tiluan. Sudah, boceng. Cek nu saurang nyebutan ngaran baturna. Iyo kak. Cek Suta, jauh keneh heuy. Cek nu disebut kakak ngaranna Rajab. Deket kalah, imana gede, jauh ka tetangga, ngareunah apaan? Moal aya nu nulungan. Cajabati kitu kula wargana saeutik. Ukur tiluan jeung babu, pokona mah aman, laluasa lah. Cek Suta bari papata. Tuh salah tetenjoan Suta euy. Cek si boceng. Ari maneh ceng? 4 kali dewe kadinya. Asana cukup moal gagal lah. Ngan namun rek lumpat atawa balik ulah kalaneuh. Loba cucuk kajeun kaki dulu lah atawa ngulon. Cek Suta. Bagus bagus. Tapi kade sing waspada ieu. Lembur ieu rondana giat Tara aya hiji peuting anu lawong di dieu mah ieu. Nya. Masyarakatna akur kana gotong royongna kacida kuatna. Ngan kudewek geus kadenge beja. Jelema nu hiji ieu mah liwar sombong medit jeung adigung. Kasebutna ge haji, tapi bejana Haji Butut anu matak bejeuna mun ku urang nganjang kadinya. Ceuk si Rajab bari rutret ka si Suta jeung boceng. Beres kalah. Dan nya kitu cek tukang warung ge malah aya nu kongang nyebakeun cenah. Top ta bangsat, top ta garong cenah. Ceuk Suta bari pepeta. Eta teh ceuk saha Suta? Ceuk jelema nu kungsi tepung di warung boceng. Masa kuring keur nyeko tah. Pokona aman lah moal aya nu nulungan. Najan diranjah ku urang ge. Jigana urang lemur mah aratoheun we si Haji di garong mah. Yeuh ulah-ulah dating Ceuk Suta geus teu sabar. Jam sabaraha ieu teh? Ceuk si Rajab. Boceng ngelikan eloji. Tapi teu kaciri da poek. Kapaksa ngarungku. Beten ngahurungkeun kayu api. Berai caang sakedeung pas pareum deui. Karak pukul 10 geuning. Ceuk boceng. Can bejeuna Jaya aya di pribumi jam 10 mah. Ke sejam deui lah.
cek si Rajab jika geus make perhitungan teu padu bae. Loba reungit ka, jamak atuh lalaki aing ngebaheula digemrong kala. Cek Rajab tenang bae jigana teh. Si Boceng jeung Suta henteu warani baha rumasa keur kumaula. Si Rajab teh dununganana nu kakocap pinter wanian jeung kawilang luhur elmuna. Atuh caricing we nungguan waktu sangka ninggang kana mangsa anu utama supaya tujuanana hasil kalayan salamat. Tapi si Suta jeung Boceng gawena pakupis nepakan deungit. Anu napu kana beungeut. Kana suku jeung leungeun, kana ceuli mata gandeng ting hariung. Lah aing geuning sangsara usaha teh aduh, reungit gajul nyarocoan kana suku aduh. Cek si Boceng dina hatena geus aral karek saparapat jam ge. Ari si Rajab mah tenang bae make jeung ngadayagdag sagala kana tangkal dan niatna gerek ngadaguan waktu nungguan pukul 11. Cek hitungan si Rajab mah pukul 11 apes keur nu aya di keur pribumi Jaya aya di manehna. Nungguan sajam teh kacidalilana pikeun si Boceng jeung Suta mah. Nu akhirna timbul niat nu lain-lain. Dahayang buru-buru init si Boceng ngahurungkeun di kayu api terus ngelikan arloji. Jam sabaraha Boceng? Jejeg ka jam 11. Cek si Boceng ngabohong. Padahal mah kurang 20 menit. Kitu sote bakatku kesel hayang buru-buru incah tidinya teu kuat kulo baringit. Nasa can lila euy. Piraku geus jam 11. Teu lila sote ceuk kakada. Ari cukuringa geus lila ieu teh. Mani asang geus 5 jam. Aduh. Ieu suku cangkeul nepikeun ka sing sireumeun kieu. Heueuh Kak, geus lila ieu teh ieu. Ceuk si Suta sahate. Atuh Rajab jadi ragu-ragu karena pirasatna kapangaruhan ku omongan anak buahna. Buahnya geus aya sajam jeung percaya dinu si Boceng teh ngilikan jam. Nya hayu atuh ari geus jejeg bae. Tapi kade sia sing hati-hati yeuh. Di lemur ieu rondana karsit. Beres kalah ceuk si Boceng. Berarti luanana hari tralimbang. Nya tenang ngajugjug ka Imah Haji Hudori. Lantaran geus diincar di minggu tukang keneh. Rek digarong ku si Rajab jeung baturna. Nu tiluan kebat harita lumampah dipilih ku sora jangkrik dijajabkeun ku kiliwirna angin peuting. Sarta kukuliwedan kanu buni teu wani mapai jalan da sieun kanyahoan ku ronda teh. Nya akhirna jog-anjog harita kapakarangan Imah Haji Hudori. Reg eureun tiluanana luak lieu keula bisi aya anu nganyahoankeun. Tapi aman teh naon. Si Rajab mere isyarat pikeun arasup ka jero pakarangan. Gajleng ngaluncatan pager. Brek darpa luak lieu bisi kanyahoan kuno bogana. Tapi kayaan sepi jempling rehe comrek. Dagu sarare lolobana mah jelema teh iwa ti ronda anu nyaring keneh. Montong kana janela euy. Cokele panto hareup. Ceuk si Rajab ngaharewos tapina ka anak buahna. Katayap juringkang muru kana panto hareup. Kalacat kana teras ting lalieup bangun loba kasieun. Suta ngadiketan kana panto. Rajab naringakeun kaayaan bisi aya ronda. Suta ngabijilkeun alat pikeun nyokel kunci, tapi barang disurungkeun bet muka panto teh. Gebeg Suta ngarenjag. Terus ngarewos ka si Boceng. Ceng, panto teh teu dikunci euy. Nya alus anu teu kudu hese. Nam ka jero ah. Kitu ceuk si Boceng. Kak, beres Kak. Suta ngabejaan ka si Rajab. Busararea harita ka jero, bari taki-taki jeung waspada. Bisi pribumi kageingkeun. Tapi barang bus ka tengah imah ana brek Haji Hudori keur ngabaheuhai dina kursi. Da teu daekeun sare ente aya pitundukeun. Haji Hudori ngarenjag reuas colohok wae teu wani ngomong kawas anu keuna ku tanung. Rajab jeung baturna ngarengkog deui.
Da kaget sugan teh pribumi gesare, tapi tewa kalau bapa molah malah silih palong. Lila-lila si Rajab kago gajleng ngadeketan Haji Hudori. Oleh patal cong bedog kana ti koro Haji Hudori. Pugowe Haji Hudori teh maninga gebeg bakat kudewas. Tapi tengah lawan jeung teu usik-usik acan cicing wae. Talian euy. Cuk si Rajab ka anak buahna. Si Suta jeung si Boceng larat-leret breh aya tambang sesampayan. Brak dijamret terus dipake ngaringkus Haji Hudori. Di talian dihijikeun jeung kursi. Sabot kitu Haji Hudori sadar yen dirina teh kadatangan ku anu jahat. Bet sakolepat menang ilham nyeseri pok ngomong leuleinaker. Ke sabar baraya ke. Arek ngaringkus kula pek wae euy. Dina naon lah. Tapi ulah margasa. Jeung ulah waka ka mana-mana sok. Dari ieu keulaanan kaula ya bicaritaeun ieu. Pokna tenang jeung Daria atuh si Suta jeung si Boceng jadi asa-asa melong ka Rajab. Ulah didenge sok talian sing pageuh. Awas ya lamun waktosna wargi sadayana teh kapan. Wargi sadayana pencinta carita Sunda dan bidangi Sunda garapan Sim Kuring Mang Dina Mara. Wargi carios Dedemit Gunung Kalana. Karangan Kiliksa bagian anu ka-13 dicekapeun dikeun ka dieu bae wargi sadayana amugi carita Sunda katampi kalian kamingahan. Sim Kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kaparatosanana wilujeng baturai. Insyaallah carios Dedemit Gunung Kalana bagian anu ka-14 enjing dina waktos nu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun kaparatosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.